Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Bogel Raja Begal. Ayeuna bagian anu ka 8 welas nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceuk Rebeka Almaira ti palihan Majalengka. Kangge Aceuk Rebeka ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Bogel Raja Begal bagean anu ka 8 welasna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Para mitra kaum dangu sadayana, caturkeun si Taslim jeung baladna ayeuna geus sayaga rek ngudag balad si Dahlan anu cenah kabur ti pakalangan. Nyawe tekung silila harita tibeh kaler kadenge pating galerungna sora motor anu pating salebrut. Si Taslim gancang mere parentah ka baladna sangkan megatan musuh ku cara ditembak ban motorna lamun geus nepi ka dinya. Sababaraha urang balad si Taslim anu marawa pestol geus pada nyekelan pestolna. Barang abrulan motor balad si Dahlan ngaliwat teu anta parah deui cedor tur. Ban motor ditembakan. Atuh balad si Dahlan anu katembak ban motorna harita kacidaruasna langsung pada ngerem motor satarikna meh-mehan pating jarungkel. Barang jeung kitu culung balad si Taslim singgera jeleng bari ngalagar pakarang. Atuh balad si Dahlan katambah deui ruasna. Ngan untung si Suhendar gancang ngacorobok ditujukeun ka baladna sangkan ngalawan. Ulah sieun lawan euy lawan. Cek Suhendar kituna teh bari seng mesat pakarangna. Atuh baladna anu masih mawa pakarang harita jelung-jeleng pating rajleng tina motor bari ngalugas pakarang sewang-sewangan. Sedengkeun anu pakarangna tinggaleun harita milih lompat ka tukang. Antuk nama balad si Dahlan Abidin jeung balad si Bogel der deui tarung campuh di dinya.
Sora pakarang sing belentrang pacampur jeung sora anu ting curowok meraikeun simpena wanci peuting. Najan tarung di tengah peuting dina kayaan poek, tapi dua komplotan begal teh henteu gampang kitu wae kaelehkeun. Kusabab maranehna geus pada asak kalatih dina urusan gelut dina wanci peuting. Harita tarung masih cukup imbang pada ngerahkeun tanaga jeung kamampuan. Tapi lila kalilaan mah balad si Dahlan kawalahan. Ari sabab eleh tanaga. Ari balad si Dahlan mah tarung mindo lantaran samemehna geus perang campuh di puncrut jugul. Sedangkeun balad si Bogel anu dipingpin ku si Taslim masih dina kayaan seger baleger. Hiya! Si Ewon ngacurowok bari ngahembatkeun bedogna, kolebat. Bedog ngolebat ngarah beuheung lawan. Si Kiki harita rikat nadahkeun samurai anu dicekelna, hutang. Pakarang diadu mendinga belentrang dibarung ku ngapuricakna kembang seuneu. Kolebat deui. Bedog si Ewon ngolebat ngarah kana dada. Si Kiki gancang nadahkeun deui samuraina, hiwuk belentrang. Kadenge solang ngabelentrang deui. Si Ewon terus ngababi buta narajang deui ngarah kana beuteung si Kiki. Si Kiki kawalahan harita mundur bari nadahkeun pakarangna. Ngan edas kurang rancingeus ngabalukarkeun leungeun si Kiki anu nyekal samurai teh kasabet ku sabetan bedog si Ewon, huki ucras walah. Si Kiki irawan ngoceak tuluy ngagajleng mundur ka tukang. Balad si Suhendar anu sejena oge geus sabaraha urang anu kabeunangan. Nenjo kitu mah si Suhendar hatena jadi sabil. Teu loba mikir deui, gancang ngajorowok ditujukeun ka balad-baladna. Lumbat euy, lumbat, kabur, lumbat. Ngadenge komando ti si Suhendar model kitu. Harita balad-balad Dahlan Abidin langsung jelung-jeleng tuluy sing beretek lumpat pada nyelamatkeun diri. Si Taslim nenjo musuhna kabur langsung nitah ngudak. Udak. Atuh balad si Bogel langsung sing beretak lalumpatan ngudag musuh. Antukna pabrik-berik di tengah jalan lumangsung, sedengkeun motor macul wae ditaringgalkeun. Sanggeus cukup lila udag-udagan, akhirna sabaraha urang balad Dahlan Abidin beunang kacerek. Sawarehna deui bisa lolos kabur. Anu geus beunang langsung diborogod tuluy dibawa balik deui ka tempat kurut tadi tarung rek dijadikeun tawanan. Sedengkeun gegedugna nyatana si Dahlan Abidin anu harita kabur mawa motor dikawal ku si Tarmidi. Kaburna misah jalan jeung baladna anu geus dicegat ku si Taslim. Si Dahlan mak harita nyemprung mapai jalan terobosan anu nyorang Leuweung Jati. Maksudna mah ngarah leuwih aman tina udagan musuh. Manehna teu ieu nyangka lamun mah si Bogel keur ngukuntit ti tukang. Harita si Bogel nyemprung di setukangeun si Dahlan. Kurang leuwih jarak 50 deupah. Si Bogel bisa nyaho kaburna musuh najan lumpat ka mana wae. Lantaran manehna geus bisa ngalacak nomor HP si Dahlan ti samemehna. Motor si Dahlan anu keur nyemprung tari harita geus ngaliwatan Leuweung Jati. Berasna nyorang pasawahan. Didinya motor si Dahlan beuki tarik nyemprung ngadeuketan ka si Dahlan Abidin. Akhirna srek si Bogel mesat pistol tina cangkengna. Geus kitu gancang ngarahkeun moncong pistol ka palebah ban motor si Dahlan. Padahal bisa wae lamun dijedorkeun kana tonggong si Dahlan jeung si Tarmidi oge. Tapi si Bogel teu hayang kitu. Manehna teu boga niat mateni lawan ngan ukur hayang naklukeun wungkul. Dur. Dua kali bekasan pistol keuna kana ban motor si Dahlan jeung si Tarmidi. Atuh puguh we si Dahlan jeung si Tarmidi ka cidaruasna. Langsung dua nanang rem motorna ngadadak cekit
reg reg reg. Motor si Dahlan jeung si Tarmidi sing larandeg aleureun. Disusul ku gerung 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 datangna motor si Bogel anu ngabelesat tuluy ngerem ngarandeg. Celeng curalit celeng. Si Bogel loncat tina motor ngacuralitkeun awakna di luhur tuluy ngecelegedeg hareupeun si Dahlan jeung si Tarmidi. Atuh puguh we si Dahlan jeung si Tarmidi ka cidaruasna, tapi langsung apal kana rupa si Bogel anu kacaangan ku cahaya bulan sapasi. Rek naon sia Bogel ngudag dewe ka? Cek si Dahlan nyentak. Dewek rek ngabejaan ka maneh Dahlan. Yen sabagian balad maneh geus beunang kacerek ku pihak dewek deuleu. Sawarena deui kalabur mangpret. Jeung kendaraan balad ilaing kabeh geus beunang dirampas ku bala dewek. Ayeuna pikeun Andika aya dua pilihan deuleu. Mending pensiun jadi begal atau mending jadi patalukan dewek sadeuleu. Cek si Bogel tandes. Katempo reup geuneuk rai pias beungeut si Dahlan Abidin harita. Cerut mahena turun tina motorna tuluy ngabedega hareupeun si Bogel geus kitu pok ngomong. Bangsat ilaing Bogel. Penting ieu. Sia kudu dipodaran ku dewek sia. Tarmidi, hayu euy, urang rembug ieu budak sapotong kuduan euy. Cek si Dahlan ngajakan si Tarmidi sangkan bareng-bareng ngarepuk si Bogel. Celung. Si Tarmidi harita luncat tina motorna, langsung nangtung bari sayaga rek narajang. Hayu bos, urang podaran dieu mangkruk sapotong ayeuna bos. Cek si Tarmidi. Teu loba omong deui, celung. Si Dahlan ngagajeleng bari ngarahkeun teunggelan kana beungeut si Bogel. Wuk hiu lep. Rikat si Bogel ngalauplos. Teunggelan si Dahlan nyamos. Celung hiu. Harita si Tarmidi narajang tigigir ku tajongan suku katuhuna hiu beugdeus. Gancang ditadah ku leungeun katu si Bogel. Celeng sawuh hiu. Si Bogel harita langsung loncat malik narajang bari najongkeun suku kenca nu diarah beungeut si Dahlan. Tapi si Dahlan rikat mundur satunjang bari nepakeun leungeunna nakis tajongan si Bogel anu nyelebar di luhur. Plak hiya. Si Tarmidi harita nyirinting pereupna anu geus buleud rek dipake mepeg punduk si Bogel. Tapi si Bogel rikat nejehkeun suku katuhuna ka tukang. Hiu beuk. Alah. Keuna pisan kana dada si Tarmidi. Si Tarmidi nyengir nahan seueul bari ngabangkieun. Sedengkeun si Dahlan maju narajang. Hiu hu. Pereup si Dahlan cing belesur ngarah gado jeung tarang si Bogel. Si Bogel gancang metakeun sapasang leungeunna. Hiu bebek paplak deus. Runtuyan panarajang si Dahlan beunang ditadah ku si Bogel. Ngabalukarkeun duanana sing barangkieung ka tukang. Tarung hiji lawan dua antukna ragot disaksian ku bulan sapasi anu nyaangan. Angin peuting ngakelebug tarik. Sasatoan peuting rame di sarada. Kayaning bangkong, lok-lok jeung bueuk bangun anu ngabobatohan anu keur tarung begalan pati. Menang sawatara waktu mah tarung teh cukup imbang. Sok sanajan saurang si Bogel ngalawanan dua urang si Dahlan jeung si Tarmidi. Tapi si Bogel anu leuwih unggul dina kakuatan jeung ilmu bela dirina. Manehna mampu ngasupkeun serangan ka dua urang lawanna. Hiu celeng sutut plak-plak sat. Si Bogel loncat satangtung tuluy awakna muter jiga kolecer bari najongkeun sukuna. War hiu bebek deus. Ayeuna tajongan si Bogel keuna kana sirah si Dahlan jeung si Tarmidi. Plak-plak deus deus deus. Alah solontot bro. Si Tarmidi nyolontot tuluy namru sebab sirahna langsung karasa muter jeung nyeri anu pohara kacida. Sedangkeun si Dahlan ukur nyoloyong henteu nepi ka rubuh. Ari si Bogel celeng harita geus luncat deui ka palebah si Dahlan.
bari tuluy metakeun deui tajongan suku katuhuna. Wut. Untung si Dahlan sadar kana bahaya nu ngancam, maehna gancang ngagiwar. Sat. Geus kitu loncat keur ngawahan. Jeleng, jelegedeg. Si Dahlan mancuhkeun tangtungan di tempat kosong. Sirahna nu masih karasa jangar terus dibatek. Geus kitu taki-taki rek narajang. Ari si Tarmidi harita geus ngoneal rek hudang deui. Tapi sirahna kalah ka asam muter. Tetempoan ngubeng ranyai kararoneng. Soloyong, soloyong, bro. Si Tarmidi nu rek hudang teh rubuh deui. Antuk nama ukur gurang gerung. Bari nang kobak di tengah jalan. Sedangkan si Bogel jeung si Dahlan harita geus adu hareupan deui. Si Dahlan anu daya tahan awakna kuat tacan karasaeun ari ukur kabeunangan sakali dua kali mah. Sedangkan si Bogel masih beleger tacan kabeunangan sakali-kali acan. Sok maju deui si Bogel. Dipotongkeun sia ku aing cokor sia anu kekeungeun deui si Bogel. Cek si Dahlan masih bisa susumbar sok sanajan hatena mimiti gimir jeung seber. Heuh. Ari kitu maka yang si lain rasakeun ieu sia Dahlan. Si Bogel nyeak maju narajang. Jurus tenggelan maut sing salemer. Ngahujanan awak si Dahlan lir hujan silantang. Atuh sateka pola si Dahlan ngabendung panarajang lawan. Ngagunakeun kakuatan sapasang leungeunna. Wut plak 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 grudes jakau. Tina 10 kali tenggelan si Bogel anu salapan beunang ditakis ku musuh. Tapi panarajang nu ka-10na nyayang dina dada si Dahlan. Hiup pedes. Wah, dayagdag. Si Dahlan ngadayagdag. Nampo si Dahlan ngadayagdag ka tukang, si Bogel teu miceun deui kasempatan. Kencang loncat narajang ku tajongan halilintar. Corelat ceung hiup. Beledak. Jengkang. Tajongan si Bogel keuna pisan kana dada si Dahlan. Ngabalukarkeun si Dahlan ngagero tuluy ngajengkang ka tukang. Blak. Awakna nangkarak bengkang di tengah jalan. Jeleng. Si Bogel loncat tuluy berak deku. Geus kitu karawak ngarawak kana karah baju si Dahlan bari ngamangkeun peureupna. Atuh si Dahlan langsung ciut burihna. Kawanina ngadadak leungit sapada harita. Ampun gel, ampun gel, ampun. Hehehe. Pe. Ku aing rek diberi ampun sia. Tapi syaratna ieu laing setiap minggu kudu setor 10% bebeunangan si laing ka dewek sia. Lamun henteu setor sia ka dewek, marka si laing bakal diburak bari ku dewek sia deuleu. Siap gitu? Siap Bogel. Siap. Taya pilihan deui keur si Dahlan. Iwalti kudu serah bongkokan ka si Bogel. Kudu siap mayar jatah 10% tina bebeunanganana ka si Bogel. Nya geus puguh kitu mah si Bogel muru kana motorna. Gerung harita motor dihirupan piur. Motor terus nyemprung ninggalkeun si Dahlan jeung si Tarmidi anu masih kene sing barengkang luhureun taneuh. Rencana awal nu satadina hayang nawan si Dahlan dibedokeun ku si Bogel. Sabab kekuatan si Dahlan geus hancur leuwih ti satengahna. Jadi geus moal wani ngalawan deui. Kitu pikir si Bogel. Gancangna carita caturkeun dina poe isukna di markas si Bogel. Harita diayakeun raramean pesta ku rupa-rupa hiburan. Ngahibur balad-balad, itung-itung ngarayakeun kamenangan tina perang tadi peuting ngalawan ruruntuk begal si Dahlan Abidin. Salarea pada ngarasa suka bunga. Sabab bisa ngelehkeun balad si Dahlan teh lain pagawean enteng-enteng.
teu siga ngelehkeun baladna si John Bayat atawa balad si Budi Herder. Ari si Bogel harita diuk jeung dua balad utamana nyatana si Arman jeung si Taslim. Diukna misah di tukangan markas anu henteu kagandengan ku karamean anu keur suka bunga paresta. Harita kadenge si Bogel keur cumarita. Keur kahareupna urang kudu bisa naklukeun komplotan si Asep Randeg Brebes euy. Sabab komplotan si Asep Randeg anu jadi saingan berat urang ayeuna. Ari anu sejenna mah teu jadi pasualan teuing euy. Mun rakers, ektisi, bringkers, sapu jagat jeung anu sejenna teu matak ngabahayakeun pikeun operasi ngabegal urang euy. Sabab maranehna ngarukur gede di jalan tara bugal begal ieu. Sedengkeun si Asep Randeg mahena mangrupakeun jawara begal ti wewengkon Brebes euy. Cek si Bogel. Komplotan si Asep Randeg de naon ngaranna bos? Cek si Taslim, tacan ieu apaleun kana ngaran gengna si Asep Randeg. Lamun teu salah mah ngaranna teh geng The Scorpion eta teh. Tapi teu penting lah ngaranna mah. Anu penting mah si Asep Randeg salaku dedangkotna kudu ku urang ditaklukeun euy. Cek si Bogel. Siap lah bos, siap. Irahatu urang ngamimitian nyerangna mamang bos. Cek si Arman bari neuteup ka si Bogel salaku dudunganana. Engke lah teuing akhir bulan ieu atawa teuing akhir bulan hareup. Keur saminggu 2 minggu ayeuna mah urang libur heula euy. Urang leureuh heula aktivitas ngabegal jeung gelutna. Ayeuna urang fokuskeun kana latihan. Sabab musuh anu rek disanghareupan ka hareupna bakal leuwih kuat batan pasukan si Dahlan Abidin. Cek si Bogel ngabagi paneutepna ka si Arman jeung si Taslim. Satuju lah bos, satuju. Ayeuna memang urang kudu hati-hati sabab ayeuna teh keur aya sayembara ti KDM cenah mamang euy. Sayembara? Sayembara naon cenah ti bapak aing teh Lim? Mane sok nyanyawanan? Cek si Bogel. Lain nyanyawanan mamang. Tapi bener aya sayembara. Oh, sayembara naon sih da ieu Taslim? Cek si Arman muralang kasih Taslim. Nya sayembara. Cenah sayembarana sing saha anu bisa nyakalak begal bakal diberi hadiah ku Pak Dedi timiti 5 juta nepi ka 50 juta kitu tah si sayembarana si Arman ulah borotot si juring. Cek si Taslim nyaritana bari pepeta bari balik melotot ka si Arman. Aduh kumaha lamun bala di si Dahlan Abidin urang bikeun wae euy ka Pak Dedi euy pan lumayan menang hadiah urang. Lalawor geuning maneh sarua jeung nyerahkeun diri sorangan apan sia oge begal deuleu si Arman. Cek si Bogel bari muralang ka baladna. Heueuhnya poho mamang bos, hampura mamang bos. Cek si Arman sing serenge. Ari si Bogel mah teu riuk-riuk hayangeun seuri. Abong adatna sok serius tara banyol. Nya saterus nama tiluanana uplak ngobrol ngaler ngidul sagala rupa diobrolkeun. Sanggeus ngarasa cukup jung si Bogel cengkat tuluy ngaleos muru kana mobilna. Ari si Arman jeung si Taslim gancang gabung jeung anu sejen ngilu hiburan jojogedan jeung artis dangdut anu ngahaja didatangkeun ka markas besar balad si Bogel. Sedangkan si Bogel mah harita nyemprung make mobil. Teu lila si Bogel geus nepi ka imahna. Kiwari kayaan si Bogel geus sigara jawe. Imah 24 jam dijaga ketat ku satpam. Pembantu aya kana 5 urangna. Kakayaan si Bogel
terus nambahan jeung terus maju. Si Bogel harita geus asup ka imahna. Geus asup ka imahna gek si Bogel diu gigireun pamajikanana anu keur aya di tengah imah. Kumaha barudak ayeuna sakolana mah? Cek si Bogel nanyakeun anak-anakna. Alhamdulillah Kang, duanana oge sarae nilaina teh komo dina widang ilmu agama mah pangonjoyna barudak teh. Si Rudi mah upami tos beres sakola hayang kuliah ka Mesir sauna teh Kang. Ari si Bobi cita-citana hayang kuliah di Saudi. Tembal Cewati bari ngalendean ka salakina. Cewati kiwari geus jadi nyonya besar di eta imah. Awakna beuki bohai tur mencrang, irungna beuki mancung, gadona beuki mencos, beungeutna beuki menor, gayana jadi glamor. Hanya syukur atuh keun si Rudi urang sina kuliah di Al-Azhar Kairo, sina nyokot jurusan tafsir lah, ngarah teu palang jadi ajengan gede. Nya mudah-mudahan we atuh Kang, barudak teh sing jaranten kiai supaya jadi penerang umat, bebenteng umat. Nya moga-moga we sing laksana kaharayangna. Mohon, amin amin. 2 minggu geus kaliwat. Mimiti si Bogel ngarencanakeun panyerangan ka markasna si Asep Randeg anu ngawasaan dunia perbegalan di wewengkon Kaler, di wewengkon wetan. Siasat jeung strategi dibadamikeun jeung 2 urang balad anu paling satia, nyatana si Arman jeung si Taslim. Ye, kumaneh talungtik heula di mana markas besarna si Asep Randeg euy. Terus itung jeung ijir sakumaha kakuatanana jeung sakumaha gede pangaruhna nepi ka mana kakawasanana. Lamun geus katalungtik buru-buru laporkeun ka dewek. Cek si Bogel. Siap bos, siap. Urusan tatalungtikan mah keun lah urusan saya. Cek si Arman anu nembalan. Sok kerahkeun balad 7 urang mah euy keur ngabantu pagawean maneh Arman. Sebarkeun di setiap titik tayangan warta ngeunaan kekuatan si Asep Randeg. Cek si Bogel netep seukeut ka si Arman, bangun nu hayang mere sugesti ngaras si Arman beki teteg hatena. Beres bos, sing percantan we ka saya bos, tembal si Arman. Geus kitu si Bogel ngareret ka si Taslim. Lim, maneh wayahna siapkeun pasukan euy. Pilih balad-balad anu boga kaleuwihan jeung kaistimewaan. Utamana anu jago bela diri jeung anu jago make pakarang. Anu jago nembak jeung anu jago nembak deui pisahkeun. Anu jago dina mawa kendaraan sarua pisahkeun euy. Cirian ku maneh. Tangke urang atur tugasna masing-masing. Mana anu tukang gelut, mana anu tukang tumbak tembak, mana anu tukang subrat sebrut mawa kendaraan euy. Cek si Bogel marentah ka si Taslim. Mangga Mamang bos, mangga. Saya ge geus apalah kana kabisa barudak mah kantun ngarahkeun we Mamang bos, tembal si Taslim. Heueuh, alus atuh ari kitu mah. Geus ayeuna mah sakitu we heula nya ti Mamang mah. Ieu dewek rek nguruskeun heula bisnis we sejen euy. Cek si Bogel bari jung cengkat. Tulu leos we, ngaleos ninggalkeun si Arman jeung si Taslim. Yang geus kitu mah si Taslim jeung si Arman oge sing koloyong. Bari pok kadenge si Taslim tumanya ka si Arman. Manerek terus ka manaman euy? Tanya si Taslim. Nyarek balik tapi rek ka pasar heula, rek meuli rujak euy jeung pamajikan. Itu pamajikan keur nyiram hayang rujak asum cenah euy, tembal si Arman.
atuh karunya atuh ka itu pangbalikeun bisi anak maneh ngeces ke ngelai aing gerek balik heula geus lawas teu ngalongok kolot euy siga kumaha ayeuna nya sugan we ayeuna mah jadi ngora deui klot dewek euy cek si Taslim. Mahena ingat ka indung bapana anu jarang dilongok sabab manehna mindeng cicing di markas tinimang betah cicing di imah. Aya wae mana Madul Taslim piraku bapak ilaing ngora deui mah aya oge bapak ilaing boga nu ngora meureun sabab kawin deui Cek si Arman bari ngoloyong ti heula. Tapi karek oge si Arman ngoloyong teu kanyahoan. No atuh. Ari ujug-ujug. Heuleum. Waktos kabujeng seep wadia balad ATE ofisial. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.